Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Pak Parman dina channel Parman News Pak, berbagi ilmu berbagi manfaat. Dinten ieu ayeuna urang baris diajar ngeunaan latihan ulangan harian kedua bahasa Sunda di kelas 5. Mangga nu acan subscribe heula. Hatur nuhun, wilujeng ngerjakeun. Pilihan ganda. Pilih salah sahiji jawaban nu benerna. Anu kahiji, ceuk sajak lembur kuring, endah pisan lembur kuring teh disawang ti mana? A. Tika deukeutan, B. Tika anggangan, C. Tika tebihan, D. Tika caketan. Anu kedua, kumaha kaayaan pasawahan di lembur kuring? A. Lega, B. Upluk aplak, C. Heureut, D. Biru paur. Anu katilu, di mana manuk-manuk ngahariringna? A. Dina tangkal anu rimbun, B. Dina pare di pasawahan, C. Dina dangdaunan, D. Dina dadap cangkring. Anu kaopat, matak kumaha lembur kuring teh kana hatena? A. Matak tingstrim, B. Matak mineng, C. Matak betah, D. Matak seneng. Anu kalima, naon nu dilakukeun patani teh? A. Nyawah, B. Ngebon, C. Barang pelak, D. Ngucur kesang. Anu kagenep, dina sajak teh aya harti konotatif. Ari harti konotatif sarua jeung titik-titik. A. Harti langsung, B. Harti injeman, C. Harta ujaratna, D. Harti sajalantrahna. Anu katujuh, kecap anu merenah keur ngalengkepan kalimah di handap ieu. Dudi titik-titik waktu sukuna ditajong kana batu seukeut. A. Pating gorowok, B. Gogorowokan, C. Ngagorowok, D. Garawak gorowok. Anu kadalapan, samemeh mondok
wati sok titik-titik heula. A. Maca. B. Babacaan. C. Buca baca. D. Macaan. Anu salajengna nu kasalapan Neng Azka katelah kembang desa. Kalimah di luhur kaasup kana harti titik-titik. A. Konotatif. B. Denotatif. C. Sinonim. D. Antonim. Anu kasapuluh si Ibro mah awakna hideung kacida. Matak di lalandian sok disebut titik-titik. A. Si congcorang. B. Si pasir. C. Si rewok. D. Si aspal. Esei, jawab kalawan singkat. Anu kahiji, salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran atawa puisi disebutna titik-titik. Anu kadua, bijuju make baju hejo titik-titik. Anu katilu, sebutkeun opat unsur-unsur sajak. Anu kaopat, jalma teh heuras genggerong da ngomongna kasar. Kalimah ieu ngandung harti titik-titik. Anu kalima, lamun hayang kapanggih sajakna koran teh kudu di titik-titik hiji-hiji. Alhamdulillahirabbil alamin. Parantos rengse pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Hapunten bilih aya kalepatan. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.